Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My back to channel NSP Project alias siapa lagi dong? Harry Mario Pipi tentunya. Pokoknya kawan-kawan semua, sekarang saya akan bertemu Bapak Guntur alias Bapak Dadang ya, ahli trompet. Dia akan menceritakan atau akan membahas tentang tahap awal belajar trompet Sunda dari Salendro, dan bersama Bapak dari Reskrim Kapolsek Soreang. Dia mencintai seni Sunda, yaitu terutama trompet, dan saling tanya jawab, yaitu saling menanyakan apa itu trompet, apa itu arti falat, apa itu artinya salendro. Sama Bapak Guntur alias saya sendiri akan sekarang bertemu. Nah, pokoknya saksikan videonya. Oke, nah ini nih videonya. Sawantena pamida da pamiti ti pamimi kada eta mah kada genre we da ti ulah kirang ulah langkung ieu dina laras salendro mereyogikeun ditutup hiji. Nah anu tujuh tadi tutup hiji ngeundakeun ngaladieutan anu tujuh hiji tutup hiji tentang jumaah ngawaya tutup heula maksakeun ditutup hiji. Sarasna mah ditutupna teh dua, sarasna mah aslina mah dua ditutup teh. Da mung dijalankeun mah mung lima, da kasebatna pentatonis. Damina tila. Mung ditutup dua teh anu hiji mah da henteu langgam. Anu hiji mah nyana ka umum. Nah dinten Minggu. Dinten Minggu anu hiji nyana khusus nyana ka umum. Minggu Ya, sarasna mah mung lima mung anu hiji mah ka umum dinten tiasa eta di lobby. Dan sanes ketangtosan di kanjeng Nabi. Sanes di Allah nanti. Tah, danten lah. Anu kasebat pengen nginyok bohong. Cali tina ngajangjina, udar tina si buayana. Anyuk kudu nawur, nu hutang kudu mayar. Saur saha? Sang teu bados. Saur laras. Dina salendro. Saur salendro. Sana sangat berbatas. Memang itu nyawa nah. Cenah kumaha atuh pembelajaran dina eta. Wayah nawe atuh kada dipenakeun heula eta nadana. Larasna kada dipenakeun heula we. Udah kengeng gitu ya. Bener. Pembelajaran kada kengeng heula larasna. Udah burung hidung teu asa eta mah. Teu tiasa bias. Hiji hutan gitu nya. Pemaparan kanu lah. Mana mana sepuh teh di warang laki pakai banyak mana karantina salendro bakal itu nama karena sorong karena Mataraman karena Pelo sama bentar sakudak sekedik sareng deui komedi wikeun karena tata ke rumah tanggaan. Jantan kena maksakeun urang nutup loba
lobang nu mana nu kada ditutup pami dikeunakeun kana rumah tangga lobang teh lobang dapur kebutuhan dapur urang dapur kada katutup sate acan angkat diajar ka mana ka meuni tutupan heula tutupan heula kebutuhan urang dapur pamitos katutupan mah moal rewel jeung teh teuing cenah terus katutupan mah pami teu katutupan mah rewel naon teu ngahasilkeun naon gitu wah tanutupan lobang tinu salapan tinu tinu 7 ditutup duaan hiji anu hiji ayu nomor 2 itu berarti anu salapan lobang mah kepribadian urang nya anu salapan mah sanes kepribadian mah anu salapan mah bugang sebutna adeg-adeg nah adeg-adeg satantung diri gunakeun kana wali-walina aya salapan geus Jawa tanah Jawa tah ayeuna pami pemberangkatanan ka ditu sakerasna pamitos tampang eta salendra urang tuntaskeun heulanya sekilasnya salendra upami tuntas kenging tas kenging cepeng eta sarak dalag dina salendra kepribadian teh atas mantap atas bagus urang taikeun kana sorong terus kenging salendra mah sorong kana sorog atau nabi disebutkeun madenda sorong didinya robi panangan robi bakal di robi didinya panangan laras da benten robi deui konsina benten eta naon ngalancarkeun dina sorog pamitos lancar dina sorog kaituna bakal nyorog bakal nyorog teh bakal nyorog sinkron gitu urang ti A di tempat A ke B B di C bisa nyorog kita pamitos lancar dina nyorog tapi salendrong mah pas kuat karena nyorog na kuat wah bisa yo ieu teh ya dina sorog tingkatkeun deui kana bakal ningkat kana Mataraman mah tinggi larasna teh nadana tinggi jadi dina Mataraman mah kawas nu edan pelog tinggi deui gitu mah pelog tinggi kawas nu edan Kuntang banding mana karep waduh putbat Mataraman kayak juga di nah cenah kitu nya sabab tos ka kawasa teh ya salena tos ka kawasa nyorog sorog tos ka kawasa besan katna kadinya teh wah kebetulan mana mah kitu dah aing wah gagah dinya mah gagah seueurna upami teu aya tinggal mah dasar eta mana ya tanah mana ngacu lu bade ngacu sombong lah ampun aing bisa teh ya itu batur aing pintar itu deungeun teh ya sasangeunah wah aing bisa kieu ini mah bisa tapi teu terang pada saatasna eta ka ditu hayak keneh laras anu kasabat
memang kalau gaya dua kalau dulu sekarang kalau mandiri pemgumbat karena pelok eta nu tadi gagah teh ketat gacaw dengan asli karena kontak bakal muli si napas teh nu tadi tarik teh pan tarik napas aja di Mataraman ya tingginya. Mataraman tinggi ya Iya. dak pengembangan Mataraman mah pengembangan tina sorog Sorog. Ya. sorog dikembangkeun jandana Mataraman anu kiliwir-kiliwir kana pelau Iya. tinggi Ngambilna tinuna teh kan. Natila teh. Natila ya. Ya. Terus jadinya mulihna kana pelau ngelup aya nu gagah aya nu jadinya mah kamar di sadayana sanes disababkeun ku corona sadayana bakal mulih dicirian ku pelau luluh sadayana Iya. kamar di sadayana nu gagah nu rongkah nu beulihar nu kasih nu geulis saya kamar dicirian ku pelau dukeun kan ieup lagi leuleuy Pelog mah. Wih, anu tadi tegas tadi mah, kalau reges tadi mah. Karena pelag mah. Tuh. Ih, sekilas, punten ya. Kayak gitu, sekilas kanggo gambaran tarompet sareng kepribadian sareng kehidupan terus nyaku. Global kantor nggak dari limbah itu mah terus cakup sadana ayeuna sebi anu ti Ardi nu mana kunci. Nah, itu ceritanya. Itu baru satu versi, yaitu dari versinya Bapak Guntur. Versinya dari Bapak Guntur yaitu tarompet salendro itu gimana, apa maksudnya gitu. Nah, pokoknya di salendro ini pokoknya baru part 1, nanti ada part 2 pelajaran tutup buka dari tarompet Sunda. Oke? Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe channelnya.